Pokona mah lamun geus datang hari libur rek poe Sabtu, rek poe Minggu atawana hari libur anu lainna, geus we moal dibere istirahat ku pelanggan. Masya Allah tabarakallah pokona mah teu eureun-eureun abi bersyukur alhamdulillah geus aya di titik ieu. Titik di mana warung teh unggal poe kedatangan pelanggan jauh ti mana-mana. Abi mah masih keneh teu nyangka nya bakal aya di titik ieu. Jeung moal poho ge abi nganuhunkeun ka maraneh pelanggan abi anu sok jarajan. Nuhun pisan ka maraneh pelanggan Jawa anu sok ngabaroro, terutama nama ka pelanggan deket imah anu teu pernah bosan-bosan jarajan unggal poe. Tah ieu ge video minggu kamari nya alhamdulillah ieu teh ti isuk ti kapeuring ti isuk ti kapeuting parat ieu teh nu jarajan. Malahan mah ti kahese kacai-cai acan. Sakieu teh nu mereana duaan komo lamun sorangan. Di ladangan kuduaan oge masih keneh kateteran. Saking antrina anu jarajan, tapi inget antri oge lain antri anu padesek-deseknya. Tapi antri anu ku abi dimaksud teh datang grupan hiji, datang di grupan anu hijina. Pesanan anu hiji can beres geus datang di pesanan anu lainna. Parat we ayeuna mah nu jarajan teh ti kapeuting, lain bohong parat ti kapeuting teh. Coba we tinggal ieu beurang keneh geus ngalabring jarajan orang jauh hungkul. Sakieu teh teu dikontenkeun kabehnya. Soalna lamun keur riweuh-riweuh teuing mah abina teu kaburu video atawana kaparengan keur aya pelanggan jauh HP-na keur dicas. Jadi halampura pisannya ka maraneh bising geus jauh-jauh jajan ku abi henteu dikontenkeun. Lanjut ieu ka sorena di dieu teh abi kedatangan pelanggan setia. Teu mimiti abi muka warung ti ka ayeuna alhamdulillah ieu teh masih keneh osok jarajan. Tapi ti heula mah keur warung abi can sarame ieu marineng jajanna teh. Kulantaran ayeuna mah manehna ge sibuk muka warung jadi we jarang jajanna teh. Terus oge tiap jajan ka warung abi teh pasti ngaborong, teu pernah teu ngaborong. Pokona mah kabeh menu jualan teh kudu dibeuli tara aya nu tinggalin. Ka basreng-basreng, padahal kan basreng mah lain jajanan anu anehnya, tapi kudu dibeuli eta teh. Tuh coba tinggal ieu ti sore ti kaburit masih keneh aya di dieu saking kuloba pesenanana. Pokona mah hatur nuhun pisan nya rezeki anu tos dijajankeun ka warung abi sing kageuntian deui ku nu leuwih. Coba tinggal ieu magrib poek masih keneh alantri arek jarajan. Lain bohong ieu mah teu dibere pisan istirahat ti kapeuting teh.